Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yusanu raf'al yadaini fil arba'ati mawadi'a, disunatkeun ngangkatkeun dua panangan dina opat pirang-pirang tempat. Indal takbiratul ihram nu kahiji dina nalika takbiratul ihram. Wajib sunah kapameget nyaeta nepi ka semet tungtung cepil dina panangan, tetapi lamun dina istri mah dina tungtung ramo-ramo teh semet tak-tak. Jadi perbedaan antara pameget mas semet tungtung cepil pangluhurna dina ramo-ramo teh, ari pikeun istri mah cukup semet tak-tak dina tungtung ramo-ramona. Tuluy nu kadua nyaeta wa inda ruku, nu kadua dina nalika ruku. Nalika bade ruku ta eta disunatkeun ngangkatkeun dua panangan. Wa indal i'tidalu, jeung katilu nyaeta dina nalika i'tidal. Nalika sami Allahu liman hamidah ta disunatkeun ngangkatkeun dua panangan. Tuluy nu kaopat nyaeta wa indal qiyami, dina nalika nangtung. Mina tasyahudil awal, dina tahiyat awal. Jadi ketika ngemaca tahiyat awal tos beres teh langsung ngadeg deui tadi sunatkeun ngangkatkeun dua panangan. Harti di dieu lain dina tempat anu sejen jadi wajib sanes, anu sejenna mah teu perlu ngangkatkeun panangan. Tah dina opat tempat bieu eta disunahkeun ngangkatkeun dua panangan. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.